Ieu tah jagat ieu jagat anu ditincakan ku urang anu diisingan dilihan unggal waktu kurang kamana kaditu kadi ditincakan urang ieu bumi teh bumi Gusti Allah pangdolim-dolimna jelema dibecicing dina bumi Gusti Allah dirikian ku Gusti Allah diberi hirup ku Gusti Allah diberi nikmat ku Gusti Allah tapi tidak ibadah ka Gusti Allah maka Gusti Allah ngadawukeun jeung bae jelema ari mung mah ibadah ka kaula geura pindah wae kana bumi anu salian ti bumi kaula jeung bae geura pindah aya bumi di alam dunya anu salian ti bumi Gusti Allah aya jagat di mana bae anu salian ti jagatna Gusti Allah teu aya nu mata urang kudu daek ibadah ka Gusti Allah syukuran kurang diciptakeun ku Gusti Allah jadi jelema teu jadi hewan